Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring najwa dina acara Warta Sunda. Simkuring bali ngadugikeun hiji warta anu judulna tentang kabakaran di salah sahiji aya kajadian kahuruan anu nimpa seorang budak leutik anu ngaranna Ica, umurna 4 tahun. Kajadian eta lumangsung poe Rebo tanggal 7 Desember 2023, tepatna jam 8:21 Kajadian kahuruan eta disebabkeun ku budak leutik anu ngomel lawon di hareupeun kompor. Anu caang sangkan lawon eta murag kana komporna, sarta imah eta langsung kahuruan. Sampai aya sababaraha hiji potong kai anu murag nimpa budak leutik anu ngaranna Ica, sarta si Ica loba ngaluarkeun getih. Saterusna budak eta dibawa ka rumah sakit. Tapi hanjakna kumaha ge anu Maha Esa si Ica meninggal di jat. Dina kajadian ieu urang sadayana kedah taliti upama ngajaga budak alit tong sampe lalai bisi kajadian jiga kieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Sareng simkuring najwa salaku reporter, kameramen Lydia, panyepeng teks Dara, pengatur laku Wulan. Munggahan amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.